nyaeta aya peristiwa anu luar biasa antara Pandawa sareng Kurawa. Tageuning. Dina diulem ka ieu nagara Astina Pandawa dina pesta Hajat Surya. Leres. Nyaeta Pandawa teh ku kaula diajak main dadu. Diajak kieu-kieu tetemu. Tina saperakan kana 10 perakan tina 10 perak nepi ka nagara diborohkeun. Sumuhun. Nagara Amarta diborohkeun kana main dadu. Beres. Hasil mucekil kaula. Nyaeta meunang nagara Amarta. Pandawa geus teu jadi raja deui margi nagara Amarta geus beunang ku kaula, geus dihak ku kaula. Wah, tos karawatan ku salira kula. Nanging harita para pini sepuh sadaya dedeuheus ieu nagara Amarta kudu dipasrahkeun deui. Sumuhun. Kaula sadar dina waktu harita heug nagara Amarta rek dibikeun deui ka Pandawa. Oh, beres. Syarat anu mutlak Pandawa kudu dihukum heula 12 tahun. Wallah. Kudu leuweungan di leuweung Kamiaka. Kalayan ditamahan nyamur 1 tahun. Tuh. Dina eta nyamur teh teu meunang kapanggih. Lamun kapanggih dina jero nyamur sanajan pi 2 poeun deui ka geus. Yakin hukuman 12 tahun kudu dibalikan deui. Wah, kedah dijalankeun deui kula. Tapi mulus Pandawa 13 tahun teh. Atuh kantenan. Nyaeta tutas dina nyamurna. Tah ieu anu jadi gegebegan teh tangtuna oge Pandawa bakal nagih janji ka kaula. Wallah, leres. Nyamurna teh di nagara Wirata. Ku kituna yang kaula teh dinten kamari rengse gempungan sareng dulur-dulur kaula. Leres. Nyaeta para Kurawa nu sanesna yen saur manuk, yen Amarta kudu dipertahankeun ulah dibikeun deui lamun ditagih ku Pandawa. Wallah eta. Ku kituna kaula teh dijuhunkeun ka mandang ti salira eyang oge ti salira kasepuhan. Nah satuju upami nagara Amarta anu ku Pandawa diborohkeun teh kana main dadu anu geus jadi hak kaula. Dah. Nah satuju upami dipertahankeun atana pinyangakeun kedah kumaha. Itu yang Durna nyangakeun. Ngiringane idem pun mang cing pamanang ti sepuh kula. Duryudana incu kula. Doh, Timalajang eyang apa yen eta hate teh berat kada dipertahankeun. Leres. Tos katoong teman. Ngan dina lebah dia tinggali harga diri negara. Leres. Anjeun bakal kacatet, bakal jadi sejarah, jadi raja Hawak. Leres, raja anu saraka. Harkat darajat negara Astina bakal rubuh ku anjeun. Di mata umum, di mata raja-raja luar negara. Tangtos pula. Eta uti Bisma anu dipercaya pikeun mertahankeun negara Astina. Pikeun mertahankeun wibawa komara oge kasalametan negara Astina. leres. Sanajan geus sakieu setuk dawuh. Kantenan. Ridho keneh kaula ngabebengkang di medan Danalaga. Ridho keneh aing pikeun mati di medan jurit. Ansur di medan tempur jeung tibatan negara Astina aya nu ngalini. Tuh, tangtos kula. Nyaeta eyang pikeun naki serangan ti luar negara jeung ti jero negara. Seolah-olah stabilisator negara. Boh, leres. Tayeuna ieu teh seolah-olah serangan teh ti jero negara. Ieu panyakit bijil ti negara sorangan. Loh, eta bulan Bangsa Astina ayeuna geus jadi bangsa teu kaopan teu payaan. kantenan. Malah ieu geus lain rahasia deui. Ieu geus jadi rahasia umum. Tos Arab Panyakit-panyakit pejabat anu aya di negara Astina. leres.
diuar-uar kasakabeh hamba rakyat yen penyakit masyarakat kudu diberantas naik penyakit pejabat rek diantep. Harga diri rek dikamanakeun negara aslina. Wayana dilelece ku kalakuan model gitu. Bangsana sorangan dilelece. Ingat Duryodana. Sanajan anjeun pangkat raja, cing ingat pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasaan. Wah, leres. Anjeun moal lila hirup di dunya hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Cocok sayang watu asaca sami sanabi kana hate teh teh ya. Kade ulah benang digos kade. Ulah kenging kapangaruhan Eta teh pangna kitu teh eta teh kabere tadina. Teh kabagean atawa amplop ipis teh. Ya. Anu teh kabagean tener ongko. Ya, anu ngecewis teh kabagean proyek. Nya, dangke geus aya pangabutuh gara nyolongkrong deui ka dieu. Kegeruna lele. Awas ulah kapangaruhan. Tetep kurang ngukur dipertahankeun negara amarta lebar. Jadi jelema sangsara teh sok dilelece batu. Bikeun deui. Dahakna. Lamun ditingali kana kacamata dulur. Saturunan anjeun panawate anjeun teh kapi adi. Sakaruhun. Ngaran-ngaran jeung dulur jauh silih tepungan anggang silih teang gering silih ubaran. Paeh silih rasanan paeh. Sari rasanan poekeun saling jangan. Sumuhun. Salah saling benerkeun. Tong boro jeung dulur sanajan jeung deungeun-deungeun eta geus jadi kewajiban manusia. Wajib kantenan sepuh Duryodana. Bikeun deui ceuk eyang. Timala nuhun ya tawisnya ka kaula. Tawisnya nuhun kamandang. Doh eta ditampi. Nuhun yang. Ayeuna nyuhunkeun kamandang ti kasepuhan Paman Rasidrona. Ada moal tebih ti kitu ceuk mah ge. Alah, kasepuh. Moal tebih ti kitu mah teh. Ih sakedik mah kedah we urun rebuk. Kedah we bulan. Cing. Eta ti padepokan. Bijilkeun ka kolotan teh. Mohon. Bijilkeun ka dewasaan teh. Ulah sebut Geus mejeuna bangsa urang teh kudu geus dewasa, geus sawawa. Lares. Ulah. Bangkit. Duryodana. Dorna. Cing. Urukan teh. Cikan kakang tua. Kasepuhan ti jajar sok kalima kayaknya. Kedah wae teh mang teh sumangem. Cobi pemang. Kawewe saseureun sabeuneureun mah tuh. Punten atuh kasepuhan ka pangeran. Sok. Nah, pada hadak kitu keneh pangitan. Tong lami sap. Nanging parentene kitu kolot naon ngaranna dipentak ka manang mang jempe. Nya atuh ai kasabat kasepuhan mah. Sakumaha anu parantos ka uninga ku salira jeung angger kasauran sepuh pikeun mertahankeun nagara teh ngan lain ngan ukur wala dia balad tamtama anu regreg bedil pakarang anu rongkak. Sumuh. Tapi ieu hate sagede-gedena bencana alam bisa diubaran ku duit biasa. Tapi lamun tos bencana akhlak naon piubareunana? Wallah eta nu abot mah. Ieu anu digugulung ku salira jeung anger teh ieu teh nafsu wungkul. Ya. Nafsu wungkul. Punten, bongana disuhunkeun mang. Bener. Imalan manga-manga bebas we paman. Wallah eta Bongan disuhunkeun. Upami ninga kana sawatawis kasauran sepuh kapungkur nyaeta dina basa filosofia falsafah. Ceuk falsafah urang Sunda nafsu teh sok mata kaduhung badan anu katempuhan. Malah make jeung dihaleuangkeun sagala ti mimiti SD. dah kumaha. Ya.
eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa tuh ana sok kasasan nyalampah nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan eta teh dina pupuk diri nu bakal kacing ciri murukan ngan hanya kala ina teh ngan ukur sasemat lagu semat pupuk we disebutkeun eta mun dina pemerintahan negara astina mah ieu teh loba teori loba saur tanpa bukur kabeh jadi anggota NATO. Naon ari NATO nyaeta no action talk only. Naon maksudna teh? Loba carita wungkul. Sabab naon? Rakyat ayeuna teu butuh janji, butuh sote bukti. Aya eta sebut butuh nyata nya ulah. Butuh teori geus jadi rahasia umum kagorengan oknum-oknum penjabat sumuhun geus nemrak gabungan alat informasi media cetak media elektronik can ayeuna internet arapaleun ayeuna mah geus teu kudu disumput-sumput kajahatan birokrasi kajahatan administrasi Allah aneh jabat nu iman teh dina laresan dieu ieu teh parantos jadi rahasia umum laras tos bluk-blak ayeuna mah kulang loba anu jadi bangsat tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa Allah eta laras kulang geus tibadali ayeuna mah ieu duluhurna geus kararitu kumaha kahanapna anu mau ieu bangsa tong boro di luhur ka handap oge aya teh geus nerkab geus merajalela geus nular contona Raskin leutikna Raskin tah dibikeun teh kanu wawuh we jeung kabarayana wungkul dibikeun manehna gegedena dijual saware ya dibikeun teh kanu deukeut we jeung tadi. Nah aya nurani dina hatena yen ngakan rezeki haram teh atawa ngadahar rezeki fakir miskin teh sarua jeung ngakan sieun neraka bakal aya balitungan ngamurukan teh nu mawi ge mah kahareup ulah ngajadikeun pamimpin anu borangan beres borangan sieun ku jurig lain borangan sieun ku jurig tapi sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega sieun teu imah gedong dina loba kasieun bakal tega ngahalalkeun ka upacara. Benar. Jadi juri ge kacuna. Benar. Benar sepuh Wasirup preksalamina. Nuhun paman. Cekap sakitu rupina, cekap. Aya sakedik di ketang. Sok kepada saran. Naon? Bilih ieu mah. Bilih Pandawa keukeuh menta salira mertahankeun jadi ieu perang. Jadi teu naon sok tancepkeun bandera beureum ditegahna Kurusetra eta kokoh si eta naon sihungna Pandawa karilimaan deui dek minta tulung ka saha da geus teu boga tentara Ki Adi Sangkuning ulang apa kaula kana karakter salira doh laras da sasauran salira kitu so teh dihayeupkeun raja asal babeh senang di dinya malaporan teh asal duit kaluar beres we nu dilaporkeun teh oh nu halusna we teh kula upami jadi perang mang teu mikeun ya teu mikeunna naon tak kula nah bakal tega salira jeung anger di nagara bakal loba randa nu ditinggalkeun pae ku salakina nu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur nah bakal tega salira jeung anger akibat perang di negara bakal loba budak yatim anu ditinggalkeun ku bapana nu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur lalabora teuing perang teh can ekonomi rusak laras abut-abutan galih ku salira jeung anger boro-boro perang dan nu bakal kabawa rusak malintang ti rakyat atuh kagencet nu leutik heulakeun keur kapentingan rakyat numerukan timalan paman tong timalan wae buktikeun
nyatakeun salira meme jadi pamimpin minta teh ka rakyat aya nama rakyat tuh minta wajar nu da gijak ka sadaya angger buktikeun mana republik teh ada aire teh naon aire teh kembali ai publik umum asal ti rakyat oleh rakyat dari rakyat nah ieu mah anu cara reubuh di dinya ongkoh untuk teu rakyat harti kuring air rakyat tuh tetap lapar untuk rakyat mana Kumaha lamun aya nu kasinggung tong barok kasinggung nepi ka TBC lain urusan kuring lain ulah poka deui bisa anu newah lina naon geus meujeuna cengkat bangsa urang geus meujeuna singkil atuh kaduana Pandawa muridorna Kurawa muridorna der teh paseha curug ka mana mengkolna ka guruna kasalira saha cenah meureun guruna Pandawa Kurawa teh dorna moal teu diadukeun tu ku dorna teu keur maka mang teh loba nu ngewa jelema teh tapi mang sadar da jelema da di dunya setiap ka jelema loba nu ka ngewa teu anggang tinu ka resep bener ya setiap ka jelema loba nu ka resep teu anggang tinu ka ngewa keun bae tong borok ka mang ka rasul teu ngaku kabeh tong ka rasul ka Allah teu ngaku kabeh betul eta mah di dunya romantika kahirupan pro dan kontra mah aya begitu wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya halus wawancara nama mangga ayeuna urang paseur-seur we paseur-seur masa we kenya hei para Kurawa oge sajumlah dulur-dulur kaula iya aya Raka Prabu ge nah mending pertahankeun negara Amarta pertahankan Raka Prabu pertahankan menangkan pertahankan Raka Prabu kan bae jelema dua mah usir kayaknya usir pira duaan lah da sakadeu lagi malah lodar duaan mah teh geus kolot teu sangkanya hirup dina lingkaran setan ge ieu paingan panas panas moal didengekeun mending balik ke balik mending tuturkeun mah aher ieu ampun eta wae jelema anu leres mah lah tutur karena teh mah imana mending ka aher tuturkeun mah ayo kana antep urang lalajoanan we urang kari lalajo urang Bandungan yang jelema kitu teh lalajo nae main bola kata main bola bahanna bungkul makanya Spanyol oh Spanyol jeung buncis ketemu oh jeung Perancis sora pasti loba anjeun pek da loba duit eta mah parisi we sora mah gede eta boga rasa panggedena boga rasa panglobana boga rasa pangrosana walah tapi nu kagungan maha dina sagalana nu kagungan urang tingali bujeng higa kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali moal pati-pati pangeran nurunkeun ajab di eta nagara ulah geus mun areling mah hirupna pabios doh ulah rek lalajo ngabandungan ini dorna permios nger mangga teu naon ai teu satuju mah nararajis teuing aing sama sareng pada nanas teh mending garehan maneh cocok cing percaya ka mang nyeri mang teh ku Pandawa teh peuri mang teh dina main dadu mangonang jin oge sabaraha hiji wah nepi ka hasilna apal jin sanajan sekdorna eta judi teh cenah haram alah entong make mikiran nu kitu sangsara geus jadi duit mah haram sangsara di dunya bakalna harta eueuh harta moal anu ngajen ka saya wah wae nu ngahormat sakondurna doh bisma landorna ieu ge sapraptanne pun ieu bima wallah
ti nagara Wirata ngantunkeun saderek-saderekna kalayan teu wawartos heula. Margi yakin yen parantos tutas dina nyamurna anu 1 tahun tur 12 tahun dihukum. Ngagidig lumampah kairing astra jingga. Doh. Nyaeta maksad menta nagara Amarta. Jangji Suyudana kapungkur yen lamun tutas dina 12 tahun jeung 1 tahun nyamur. Nagara Amarta bakal dipasrahkeun deui. Lores. Sorak kenahna dia. Hana dayo. Alah, naon paman? Aya tamu teu ngageding. Oh. Saha kulan? Saha paman? Si Bima. Alah, tuh tenang. Itu Kurawa pabalatak loba. Jajan. Gablek naon, geus teu RT acan. Geus teu boga perabot cukur-cukur acan. Kumaha paduka? Widian tong lebet ka karton. Widian tong. Kumaha kasep? Ya, tarima we. Sopanan. Lalamu. Timbalan lalamu. Idin Sang Nalendra bisa abus ka karaton. Wah. Paman tenang. Nah, ya. Salira mah kantun curug dituduhkeun. Da seueur para Kurawa. Ampurasun Duryudana. Rampes. Ampurasun Duryudana tubah. Adi Akang Bima jeung saha ka dieu? Allah sorangan. Nuhun salamet. Mangalinggih-linggih. Katinggal geuning aya rencang si Cepot milu. Wah. Eta leres. Nuhunna hantu sadayana. Teu kahaja sorangan. Damang ye muju. Amuing Bima. Balik. Duh, aus. Hop. Curah kanung tut. Juga mereka ngalawan. Ai jekuk teh kana cukang irung. Wah, teu katakis. Nanaon sia campelak ka kolot. Teuing daleungeun jo kitu we. Jo aya kepret teh. Jiga nama bibir sia goreng gitu. Biasa jantan teh. Kaget pun nirahkan ningali ingkang sampun prapta Duryodana Sang Kuning. Duh, dina manah memang gempeur kasumpingan ieu Bima. Da yakin dina dirina Bima datang teh yakin bakal nagih janji kitu kahayaanana. Bagia Adi Akang Bima, pembagi hawamu aku terima Duryodana. Duh, jeung saha ka dieu aing sorangan. Duh, tarase rencangannya nama kula. Kitu we tiba heula ngomongna teh uang aing. Ada tos kitu eta maka adatna. Kumaha dulur-dulur kula nu sapalihna Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa cager sarua. Duh. Kumaha 12 tahun di leuweung teh dihukum teh betah. Lumayan dipake latihan. Wah. Latihan naon? Latihan keur maehan sia. Sudara kanung tut sia.
hayang diteluh ya mur ku aing. Abang tukang warejit eta. Hate teh kitu kumaha sia we. Ya. Apaleun kan hati. Dibawa goreng-goreng aing teh naon. Laras. Aya naon Bima? Naon aya naon? Naon aya naon teh? Paman, tenang nah. Ya tenang, tong gempeur, tong reubas. Maya tupayus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini di pamimpin pohoan gitu. Wallah. Nya danom keneh make hilapan. Dina 13 tahun ka tukang naon? Janji aja. Cing harita perjanjian teh. Nya nagara Amarta nu diborohkeun ku anjeun kana main dadu terek dibikeun deui. Lamun tutas dihukum 12 tahun. Jeung 1 tahun nyamur. Aing geus geus tutas. Geus mulus. Aing dek nanyakeun poe naon iraha. Dek seren sumeren nagara Amarta. Wah, eta deh. Anu salila 12 tahun negara Amarta dikerid kabeh aset-aset negara hadir. Kakayaan Amarta teh mah. Kakayaan Amarta minyak disedot, dikukul, leuweung nepi ka gunul, pasir nepi ka bulistir teh pada eta mah. Teu nyaho hakikatna ieu dunya teh kagungan saha. Leres. Dipercayakeun ka manusia pikeun diurus. Ieu kadon dipake mak keur kepentingan pribadi. Nepi ka mangpang meungpeung mah. Wong edan nawa. Doh. Dik dipasrahkeun moal. Paman, entong. Sok, keun antep hayang. Kada sinang abamblam. Bima, Ye. kaula muarek masrahkeun negara Amarta. Tong boros sanagara, saprovinsi, sakabupaten, sakacamatan, sadesa, satapak meri kaula muarek mikeun negara Amarta. Wallah. Cacok cacok. Beres ulah aya eta ulah. Sok dek ngayakeun tindakan naon maneh. Aing moal leupas tina tatali karuhun. Doh. Dek nanya sakali deui. 2 kali deui. Dek dipasrahkeun apa moal? Moal masrahkeun negara Amarta. Dek dipasrahkeun apa moal Amarta? Moal dipasrahkeun liwat nista maja utama. Doh. Di luar siap. Jogo. Urang jogo jeung aing. Di luar. Duh. Sok keur cenah dikepung ku barudak. Sina dikepuk mah. Gerak tungguan di luar Bima. Para Kurawa anu bakal bisa ngepung wakul buaya mangap. Doh. Sikap pedang tamsir gada berican rasa pernah limpung. Ditungguan ku aing. Doh. Paman, keun emang dek nyalukan para Kurawa. Wallah, laras ulang. Apan urang teh boga anelan. Pan urang Anu neangan gawe keukeuh. Matak naon urang gawekeun. Malahan palayeun ka tuang putra. Deh, kan wiris miningpun. Saha teh ya? Eta teh satengah bangsa jin. Doh, setengah siluman. Kakasihna teh Jala Sabda. Numawi saacana manehna diistrenan. Jadi gaganti mangga pati. Ya. Urang penta tanggung jawabna. Sina gawe heula. Urang pentes heula. Urang tes heula. Timalan dek ditepungan ku mangga. Mangga wilujeng sama. Sugan teteh iring ngakang teteh. Ya. Kang. Keung nama keung aing teh. Ya pasti atuh ari keung teh mah. Melang nuturkeun juragan Bima. Nyanyi Kang.
hariwang. Oh nyata malum gitu getah sarupateun teh budak teh duh. Ya kitu Kang, da puguh anom kene. Teu ngayakeun heula gempungan jeung dulur-dulur jog dirigdig we. Eta teh Dumeh geus tamat 13 tahun. nya atoh merbakat ku atoh. Ayo cenah sia milu. Dijiwir aing. Aduh akang teh. Keur ngisi-ngisi ngacan aing teh. Oh. Ulah batur keung berarti ngacan mah. Batur ngobrol. Ai ku kitu teh mah heueuh dihirup dina pinuh ku romantika kahirupan ayeuna rupa-rupa kajadian nu kaalaman gede. Da di dunya atuh Kang. Dunya abong tina mimitina teh tina kun. Tina kun. Jadi payakun. Benar. Geus meliaran. Allah. Barang-barang anjeunna jajadian anjeunna. Sumuhun Kang geus teu kaetang. Tapi lamun manusia nyukurkeun mah eta teh Lamun malaliki. Piduiteun. Kadenan. Pibeunghareun. Bekal ibadah sarana jeung prasarana geus dikumplitan. Ngan jelema we berat teuing ka dunya. Berat dengdek teuing ka dunya Kang. Heeh. Hirup kakonengan teuing teh kitu tah. Teu ingeteun. Cikeneh kamari dina bulan kamari. Wallah naon Kang? Bulan Rajab aya peristiwa besar diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam laras. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Sumuhun. Ku barokah Allah cece. Kadenan atuh Kang. Diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang teh nepi ka ayeuna ge sistem mah kitu keneh. Oh kitu kan. Kitu Subhana ladi. Naon teh Kang? Maha suci Allah. Oh. Terus ngangkatkeun. Tuh. Ngaran-ngaran anu suci mah digampangkeun kana sagala rupa oge nepi ka ayeuna berjalan pek mobil. Benar. Kabilatorna kotor dan mogok ya. Benar. Ku bersih teh. Gara-gara jedah Kang. Nya Esarek nepi benar. Nya bersih segala rupa na we kudu bersih. Bersih hatena, bersih lampahna Kang. Model ayeuna kamari sanajan urang ayeuna dipikageuleuh ku urang Rusia. Nah, make dipikageuleuh ku urang Rusia. Dumeh eta Sukhoi pan ti bubut di dieu. Geuleuheun urang Rusia ka urang Indonesia. Nah, make geuleuh. Sabab cenah urang Indonesia teu ngabejaan nah, tiba heula lain ngabejaan aya salak sagede gunung. Gunung Salak. Gunung Salak, lain salak sagede gunung. Lain salak sagede gunung, Gunung Salak. Nya Oh bener Kang. teu pira oleh-olehna teh salat. Salat bener. Diisrokeun di mi'rajkeun teh. Minaka idanganana teh salat bener. Teu pira tapi manfaatna nepi ka eta teh proyek dunia akhirat teh euy. Pikeun kasalamatan dunia. Adegkeun salat. Tuh. Bener Kang. Nah, cenah urang teh salat dikeureuyeun terus ai sangsara terus bawa tara zakat meuli sia teh. Bener. Heeh. Loba penyebab. Nah, salat dikeureuyeun bawa cara dikir sia teh tara dicas. Tara dicas. Tara silaturahim. Ta ieu teh Bapak Gubernur Sabana Murti silaturahim ngecas. Ngecas silaturahim. Heeh. Bener. Namahan kekuatan, namahan simpatisan. Namahan simpatisan. Sabab naon? Nemakeun ka nyaah, nemakeun ka deudeuh. Allah. Sabab prestasi Bapak Aher teh dina salebeuting 4 tahun teh luar biasa. Luar biasa. Kewe ngobrol gerejeng dewek selain. Saksian ku selain dewek. Nyata ayang nyaksian. Cenah naha teh nyambung wae, da error meureun HP-na. Error, bener. Da eta meureun dina hate teh nepi ka numpuk teh pangabutuh ka mung, ka hayang, ka wani, ka sieun. Ka sieun jemat tah. Ai sungut lempeng nyebutkeun Allahu Akbar. Ya, ayeuna hate jemat. Allahu Akbar. Sagala kadeuleu Kang. Heeh. La ilaha illallah. Gusti, lamun ngomongkeun goreng aing cilaka. Aduh, tobat teh. Untung akang teh nyarios Aher. Aduh. Da ieu muni kasepnya. Waduh. Jeung Anom keneh di gubernur teh jeung kasep jeung seungit atuh Bapak Aher mah. Ya, nuhun Pak Gubernur. Assalamualaikum Bapak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui meuni sono abdi lami tuh. Kumaha Mang? Alhamdulillah Pak Duh. Lami tepang. Tepang deui di Bogor nya. Saurna tadi ngalalauk Bapak. Oh ngabedahkeun.
Ayo pedagang ngobak situ. Alah, siapnya Pak. Aduh Pak, nuhun Pak, duh. Kerja sumping ya kanu cara-cara lebreknya. Pengi ieu tiasa ngempel ngariung. Nuhun. Bangkok ngaronyok sareng warga Situ Gede. Situ Gede semua. Kota Bogor. Mudah-mudahan silaturahim ieu sing kengeng manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Amin. Eta nu kahiji tadi nu kahiji tambahan rezeki anu kodo ditambih panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ai silaturahminya Pak. Mohon. Katiluna mah mudah-mudahan jalan teh sing rada gede ka dieu dahulu. Mudah-mudahan. Numawi Bapak sing panjang yuswa jeung panjang jabatan. Didoakeun. Ya supaya Abe jalan di gedean ka dieu. Ya supaya selesai. Alah. Nya teu kudu bertahap mereunda. Oh kan tenan. Si cepot ke teu ujug-ujug gede sagede kieu. Mohon. Panjalan teh seueur nu awon di Jawa Barat. Tarasi di Omean, anu di Jompang Kulon, anu di Cipatujah, anu di Subang, anu di Cirebon, eta seueur di Omean da jalan Jawa Barat. Jalan-jalan teh. Eta hanya kana teh Pak ai di Omean sabulan eta 3 sabulan ruksak deui geura anehna teh. Tak kitu Pak. Eta mah kapungkur eta mah. Nya kapungkurnya. Mudah-mudahan siapa yang ku paher mah cing pageuh Pak. Insyaallah. Nya ayeuna geura pangunan model sakola Pak. Ayeuna sakola di Omean ayeuna 2 bulan runtuh deui. Tak kitu Pak. Nah ai menang ai bumi Pak Aher meuni pageuh. Alhamdulillah. Mohon da eta aya mohon bumi dinas maksudna. Bumi dinas nya. Bumi dinas teh yuswana tos 148 tahun. Tuh masih kena utuh. Utuh padahal nu ngawangna walana kapungkur. Bapak teh kawalana teh uwa. Sanes uwa. Walana aya. Sanes. Oh mohon aki tere cenah. Aduh mohon. Tapi awet alhamdulillah. Sanajan bari manehna teh tara salat ya Pak nya. Mohon. Walana can maca syahadat, komo can haji acan. Tapi kumargi aya kajujuran, hasil pangwangunan anu dilaksanakeun kapungan Jawarana deui ka ayeuna masih kene aya. Mohon gitu. Mohon. Nah kumargi sakitu ieu mah contoh ka urang sadayana ti mana wae oge aya contoh mah da milik sadayana urang. Mohon. Ceuk Nabi mah al hikmatu dhallatul mu'min. Tah dengekeun sia gubernur urang teh. Mau aya eta. Tepuk tangan untuk Bapak Aher. Iya. Oke, teraskeun anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Jadi hikmah kasayan ti mana wae oge asalna keukeuh we akhirna milik mukmin. Mohon. Sing ti sanajan ti urang walana ge keukeuh we kudu ditiru ku urang sadayana ngajantenkeun naon kitu akhlak ngajantenkeun karakter urang. Mohon. Kajujuran teh jujurna Pak. Jujur mohon. Kumaha di urang mah semen tina 3 jadi hiji. Nah, eta. Bari teh umroh nama geus 7 kali teh. Benar. Sing sanajan walana teu umroh teu haji tapi jujur kuat hasil bangunanana. Tah eta jujurna Tapi orang Indonesia tos merdeka Islam geus haji 5 kali. Umroh geus 10 kali tiap-tiap kali untung proyek umroh ai teu jujur mah tetep we cepet hancur. Hancur. Tepuk tangan. Alah nuhun Pak Aher. Eta sakitu kapayun insyaallah pendidikan teu saukur ngan minterkeun wae warga Jawa Barat teu. Nuhun. Sabab teu cekap pinter wungkul. Mohon. So nu paralinter tapi masih kena ketol nipu. Eta Pak. Cek abi oge kitu. Pinter kabalinger teh. Pinter kabalinger. Jegor kabobodo buringas ka titiwasan. Kabayun di Pikahoyong Jawa Barat teh paralinter. Paralinter jalan jujur ngalarti. Akhlakna sae. Mohon. Insyaallah pami kitu mah regreg pangwangunan manusiana, regreg pangwangunan fisikna insyaallah. Amin upami ya Allah. Kajujuran aya deui di urang sadayana insyaallah pangwangunan anu mangrupi sakola rumah sakit puskesmas bakal kiat ratusan tahun kapayun insyaallah. Tepuk tangan. Jadi kahiji pinter, kadua sehat. Pinter sehat cager, nu katilu kantongna aya eusia. Kantongna aya eusia. Nu kaopat
muka opat takwa taat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta anu pang-pangna mah. Insyaallah. Nu kalima. Nu kalima aya. Sadayana orang Jawa Barat lebat ka surga insyaallah. Amin. Amin amin. Nu kagenep aya nu ka neraka oge. Aya. Tapi nambahan wae aing teh nya. Cepot. Ulang. Jadi wayang golek teh tos janten kebudayaan dunia. Alhamdulillah nuhun Pak. Kumarge sakitu ku urang kedah dilestarikeun di Mumule. Nuhun di urang Bapak. kana di mancanagara. Nuhun. Aya bukti ayeuna. Bukti kumaha Pak? Salah sawes penonton aya orang Perancis sareng orang Jerman. Urang Perancis? Waduh, bonjour atuh urang Perancis. Iya. Je ne sais pas encore parler français. Orang ngobrol-ngobrol. Sungane bisa bahasa Indonesianya? Oh iya, aya Pak, aya. Aya. Keur nabeul. Syarah. Oke. Syarah ngaranna teh awewe teh. Di Perancis, come here. Saya Come here, lamun mung come here diteke ku aing. Dari Jerman. Mereka dari Jerman dan Prancis. Ya. Saya dari Serbia. Dari Serbia. Oh, orang Serbia. Jerman, Prancis, Serbia. Tuh aya tilu orang Eropa di tilu negara. Abdi ge gaduh murid. Mohon saha? Syarah, kareup syarah. Iya murid tuh. Murid, diajar gamelan teh Pak. Ieu pertanda wayang golek tegas mendunia cepot. Anak si dawala wungkul teh euy. Dawala kali sebut Cucungik teh mara ronyong teh. Kan bae ada teu apaleun. Bisa turun. Kahareup salam ka Bapak Gubernur. Alah. Permisi, apa? Ya. Sok taroskeun bisa bahasa Indonesia aja. Oh, bisa bahasa dari Indonesia. Serbia. Ya, Dari namanya siapa? Namanya Vladimir. Oh, saya Puloh. Senang bertemu kamu. Senang ketemu kamu katanya. Iya, senang ketemu. Ya, terima kasih. Thank you. Merci beaucoup. Okay. Bahasa Serbia, merci atau terima kasih, hvala. Oh iya. Di dia cerakang loba bala-bala gitu. Tapi di sini ada orang yang lain. Disangka Bapak. Silakan. Cing loba mikna. Oke. Nah, syarah mah teu tiasa bahasa Sunda, Pak. Tiasa. Geura sok taros ku Bapak Tiasa bahasa Sunda tiasa. Dijawab teh bahasa Irian ya. Bobol lemesan saya tadi batang urang euy. Kumaha damang? Pangestu, alhamdulillah. Biasa ngadalang? Dacan biasa. Tapi seneng dalang, cinta apa? Cinta mah cinta. Oh, cinta dalang. Cinta wayang. Cinta wayang maksudnya, cinta wayang. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan kepada orang Sunda Jawa Barat, orang Bogor? Halo. I love you full. Ya. Estilu teh Pak. Estilu. Mohon di mana? Di es krim. Ayo banyak teh bener estilu. Antropologis ya Pak. Antropologis, alhamdulillah. Oke, silakan. Ya, selamat malam. Ya. Siapa namanya? Saya nama Mael. Ya pokoknya eta lah gitu. Saya diulang lagi hese. Namanya siapa? Your name? Mael. Mael. Ya, cek aing ge. Mun urang mah Maerot teh. Oke. Pembesar knalpot. Sok taruh. Dari mana main? Francis. Prancis. Oh. Alah, feng shui tuh, feng shui. Bonsoir. Ya. Je ne sais pas encore parler français. Je ne sais pas encore parler indonésien. Oui. Como siapa? Alhamdulillah. Nuhun. Ya. Bapak Ibu sadayana ieu nandakeun yen seni Sunda, seni wayang golek, terus janten seni masyarakat dunia. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Cekap. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Her. Tuh.